Sampurasun baraya najanten ieu abdi sareng rencangan teh bade lalampahan ka Ciater Subang. Tah dugi cenah di Ciater meuni baringah pisannya aya nu moto, aya nu video sareng sanes kantena. Hai guys, jadi abdi teh menuju lalampahan di Subang. Yuk, tepatnya di mana? Tepatnya di mana? Ciater. Sekantenan ieu teh menuju nuang wajib. Tah baraya ieu teh nuju di Paralayang Bukit Santiong. Di dieu urang tiasa ningali kaendahan kebon tehna. Salian ti eta di dieu oge aya cabang olahraga anu ngaranna Paralayang. Tah Paralayang ieu teh mangrupa cabang olahraga ngalayang bebas ngagunakeun jangjang lawon atau parasut. Tujuanna teh nyaeta pikeun rekreasi atawa kompetisi. Salian dipake wisata jeung olahraga, ieu tempat ge cocok pisan jang ngalamun. Jalan ka Bukit Santiong oge gampang diakses ku kendaraan roda 2 atawa roda 4. Fasilitas nage pokona mah tos komplit pisan, aya area parkir, kantin, musola jeung sajabina. Tentrem jeung sugema pisan, pokona mah bener we ti istilih herang panon teh. Tah cekap sakitu cenah lalampahan di Ciater Subang teh. Menikah raos bingah pisannya komo anak kosan maduh diajak liburan kieu teh. Tah dipungkas ku botram meuni nikmatnya ari gratis mah.